ganti sajam robah jang diisuk rajeun tara kapake sore tak eta ilaharna manusia dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura saling maklum leres ulang ngarasa aing pangbenerna ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti komo tadi ge di dadasaran ngarasa aing pangbenerna kade sabab ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum anu lungsur ti ajal ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab Sari kolot made. tak ari kebenaran mah aya dina kitab lain dina akueun nya leres urang jemarkeun ieu manah sabab bahasa umum geus netelakeun eueuh dicimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang rek tidak jadi jimat anu ampuh kumaha sabab ari jelema hampuraan teh nganung harti jemar mana ari jemar mana sakirangeunana teh bersih hate jelema nu bersih hate mah rek ka mana keur di mana rek kumaha wae ayana bakal dikungkung ku rahmat pitulung pangeran bakal aya dina rahmat sabab naon dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena jalana supaya ngabersihkeun hate loba di antarana hampuraan yuk urang hampuraan antara urang jeung urang urang budaya hampura nu geus ampir jadi barang anu mahal sabab jelema ayeuna di aku jadi jelema teh ayeuna teu kaopan teu payaan ngulit bawang gampang kasinggung ya leres nu matak sok urang hampuraan komo lamun batur menta hampura buru-buru gubrak hampura pon kitu deui lamun urang ngabogaan salah buru-buru penta hampurana sabab naon bisi ka bawa maut nu matak ieu urang hampuraan urang jeung urang tadi ge urang ngarasa aing pangbenerna ulang ngarasa aing gagahna pangbenerna dawa tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur kade leres ieu mah beda saeutik keyakinan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir beda saeutik pamadegan neraka jahanam asup neraka emangna neraka teh nu Indonesia gablek orang jero mana di sawarga Aya orang dalam kas di pabrik lainnya. leres nu matak sakali deui kade Cobi bulan. eueuh hakiman diri batur da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi datangna agama ka manusia pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang lain akhlak batur apa urang teh wajib ngelingan tah lamun ngelingan mah bener wajib sabab ditita saling wasiatan ku hakna eta mangelingan kade kudu bisa ngabedakeun antara ngahakiman jeung ngelingan urang mah tugasna sasametnya ngelingan ari hukumna ngelingan digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipilun amak komo lamun dendam geuleuh sabab taufik jeung hidayah eta lain hak prerogatif manusia tapi hak prerogatifna numur bengalam moal aya manusia nu bisa nyadarkeun batur
moal aya bisa jalma atawa saha wae di alam dunya anu bakal bisa nyadarkeun batur lintang ti ku rahmat jeung pitulung boga kakawasaan naon maneh nyadarkeun batur teu bisa. Waduh, nu matak yuk urang tingkatkeun ieu budaya hampura ulah uusuman hampuraan teh. Uusuman kumaha? Jadi urang mah budaya hampuraan teh uusuman. Tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura. Tempo datang Idul Adha kamari geuning kakara saling hampura. Komo dina Idul Adha mapan kamari wah jika nu heueuh beres salat Id silih gabrung silih hampura beres sorena ngabagikeun daging kurban diomongkeun teh diomongkeun kumaha nah kabangkul gegedena ku panitia dagingna tuh goreng hate ka panitia teh baru kana gampang jadi panitia teh lieur jeung riweuh jeung naon cenah eta aya paleleuwih teu nanaon da digadag eta mah aya gawena sanajan lamun disyukurkeun bakal jadi sumsum jadi balung jadi bakal pangawasa moal jadi panyakit urang lamun ngadahar sanajan boga panyakit oge di mana ngadahar daging kurban alam dijamin moal aya penyakit sabab naon dikungkung ku rahmat pitulung pangeran lamun anya nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sebalikna lamun anya teu nyukurkeun nikmat kami azab kami teu leuwih peurih tadi urang mah kitu ongko dipoyok tapi dilebok ya leres komo dina Idul Fitri mapan wo di urang mah aya budaya mudik nih beres puasa teh wo katelah di nagreg mamacet wae nih nya meni asup kana TV urang nagreg mah asupna teh ngaku lebaran Fitri bil Fitri we ko macetna eta oge dina Idul Fitri mapan nu jauh teh datang ka pakampungan balik deui ka kampung mudikna hayang panggih jeung sana keluarga kaituna silubarkeun hampura silubarkeun kasalahan beres dina Idul Fitri mah dina poeunana pan hujan cimata minta hampura teh kolot ka anakon kitu di anak ka kolot diuk oge diatur inung jeung bapak dina kursi anak nyuuh dihanap bener lain nyalakeun kudu kitu memang sakuduna ngan anu jadi hajaka naon saharitaeun sapoeun jika nu dina Idul Fitri mah saling hampura hujan cimata baeud-baeud deui teh silih omongkeun deui silih dedetkeun deui komo mitoha ka minantu mah katuruk-turuk minantu napi ka sebeleun pagadagan minantu ngapoe ngan selot jeung selot sing aya kakapok sih kade da moal anu beunghar tina judi moal nu aya mah awut-awutan tina judi tina selot teh loba kacontohan dina TV saha jelemana anu beunghar tina selot moal aya rungkat kaitu nama Siti rungkat nya leres kangaranan judi apa diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang haram judi teh kade dina meunangna dibikeun ka anak pamajikan lainnya ngaracun jadi racun ngabaruang teh ka anak pamajikan mere hasil tina judi ngalir getih haram di anak pamajikan amit-amit ya leres sabab naon ari judi teh di mana meunang panah naon teh eleh panah sarah karaos masang deui sok ningali nu de anu selot aing ngadepo ngapoe da ngawede matara
korban selot loba tingali awut-awutan ekonomi hancur kadang jeung rumah tangga oge hancur jeung pamajikan oge cerai gara-gara selot teh segala dijual panasaran masang deui BPKB motor digadekeun surat iman sertifikat ngalayak nginjem jeung bapak teu dibere da puguh pusingeun ka pamajikan puguh ning da geus cerai dar nginjemna teh kanu lain-lain ka saha ka Bang Emok geus rupa-rupa teh Bang Emok teh atuh lentah darat Bang Emok mah ngaleng bari neke teh rek teh disebut lentah darat kumaha Bang Emok nginjem 1 juta katarima 800 can nu ngapoe kudu mayar can dibungaan gede anu leuwih era ngapoe rebo nangtung bari berjanji baik apa waduh leres can dikaturug-turug minantu teh salian teh selot pagada-gadana ngapoe ngan nguseup we jeung nguseup ya eureun nguseup teh euy jadi urang teh ulah nguseup kade bahasa kaula tapi nguseup wae teu naon aing nguseup mah sakali-kali mah da hobi ngan unga-unga poe da urang lain urang laut lain nelayan urang mah nya leres tapi kita nguseup bakal jadi ibadah nguseup bakal jadi ibadah bener palebah mana ibadah na nguseup tenang tukang nguseup dibantuan ku aing beres bos nguseup palebah mana ibadah na dengekeun cekaterangan inna mal amalu biniyah sagala amal-amalan kumaniat lamun niatna nguseup-na rek neangan deungeuna maraban anak pamajikan ibadah ngaranna di mana nguseup-na di bendungan di walungan, di balonget teu naon aya laukna digubug mah. Dibawa dibikeun ka anak pamajikan teu naon. Nya leres ulah kamalinaan. Lamun tempona adan eureun museup teh. Hilang bara salat. Ngajen-ngajen. Tukang nu salat. Hujan angin dordar gelap eureun museup teh cinyah ka diri. Ieu mah hujan angin dodar gelap teh kitu we ngaduk-duk. Bubulut teh babaseuhan kahujanan. Ya nu gelo wae aya hujan ngiuhan. Nu gelo berarti nu nguseup leuwih teh nu gelo lain cek aing. Eta mah cek sia. bisa jadi Ieu mah lain cek aing mah teu ngomong kitu, ieu mah nu gelo aya hujan ngiuhan. Manya urang boga akal pikiran cinyah ka diri ulah dolim kan awak rek kumaha nya ka batur lamun ka awak sorangan kitu nya nya leres tuh nu mata sok dina hampuraan we heula antara urang jeung urang kudu apal yen urang teh bobolokot posisikeun jiwa urang teh yen urang teh bobolokot ku dosa eueuh jelema anu sampurna leres naon itu bangsa buta nyereus kieu naon moal naon bangsa buta nyereus kieu sakali di sana nya teh moal naon bangsa buta nyereus kieu kumaha naon bangsa buta nyereus kieu dengekeun Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hate anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidwan mantena. Waduh. Leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina.
jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal linci luncat ulang tina tali gadak sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat tekawas dina mangsa kampanye dan ngadak-ngadak urang teh deukeut ka rakyat teh dina mangsa kampanye medaek ulin ka kampung-kampung dina mangsa kampanye medaek selfie jeung rakyat janji mururuk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat kadang-kadang geus jadi pamimpin mah culang cileung jangan palingeun jadi bangsat panjang kokot tuh loba buktina ning Cikene kamari aya nu ungah balewat tangan geuningan nya diberi kepercayaan ku pamarentah diberi kepercayaan ku negara dar korupsi mega korupsi eta untung keburu beunang awut-awutan jelema model kitu amit-amit naudzubillah kabayang sapoe samelian waduh tuh nu matak loba keneh jelema nu bohong loba keneh pejabat anu jadi usaha jadi pamimpina nu matak jadi pamimpin cing inget yen hakikatna pamimpin teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita nu matak jadi pamimpin teh kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna nguriling ka tepi wiling anyar cerang ka pedesaan jadi pamimpin teh bisi aya rakyat anu teu dahar da kudu diaku urang bisa jadi pamimpin ngeunah nyanang geudah nyaning loba ketan loba keton mobil loba imah sigrong jadi pamimpin jadi aparatur negara cing nya kabeh digajihna ku rakyat menang tunjangan teh ti rakyat nu matak cing gede rumasa ka rakyat lain ngarampung ka rakyat teh waduh lain waduh mikir babal teh ya dibalantu nu matak yuk urang tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat teh leres satuluy pangna digingsir leungih ku kaula poe ieu kaula teh aya urusan pribadi aya urusan pribadi perkawis naon ieu ye ti cobi ulang kaula teh manggih katerangan menak katerangan bener katerangan naon ada kaula teh anu masuk rajin kaula teh bucu baca kana kitab cek ieu katerangan doa nu bakal diijabah ku pangeran di antarana doana anak anu soleh doa nu bakal dijabah teh doana nyaeta anak anu soleh ngahuleung aing ti ngahuleung kumaha ieu teh asa nyindiran ka aing nyindiran ugah ieu teh katerangan teh di antarana doana anak doana nu bakal dijabah ku pangeran teh doana anak soleh leres jeung tah ieu teh nyindiran ka aing naon teh nyaho sorangan meureun maneh anak aing kabeh weu nu ejreug anak aing kabeh wali aya lieuran boga budak teh komo nu panggedena mah ungah poe nyenyekek botol we mabok itu bayak cai kana narkoba bayak narkoba kana lem waduh can ana wewe aduh era aing ti isin kumaha ya anak aing anu awewe sawak-awak pinuh ku tato kan kitu mah make anting batur mapan paling loba 2 anak aing mah 18
Ceuli di antingan irung ditinik, halis ditinik, bujal ditinik. Daya seperani teh nutur-nutur. Kesedot meureun. Magnet katutur-tutur. Ai balik subuh we jeung subuh anak aing gonta-ganti lalaki. Ngapoe we neangan ganas rongeng. Tinggal. Waduh. Ditanya ku aing di mana sia nyai, we yake ka kana balik. Bejana teh naon cing ngajawabna? Naon? Tos ti oyo cenah. Hei. Naon tah oyo teh? Ti ari oyo naon? Oyo teh raina uya teh. Aku suka. Bapana ayi. Da kitu, tak aing teh hayang ngabogaan anak anu soleh ti. Datanya we aing teh kanu bisa. Kumaha? Ser saur anu cek anu bisa cenah bisa anjeun ngabogaan anak soleh tapi aya syaratna. Naon? Syaratna nyata kaula kudu kawin deui. Beres syarat. Syaratna teh nikah deui, kawin deui. Allah. Upami kitu mah kaula ge hoyong anak soleh. Ada siapa yang kawin deui goblok gitu. Kawina sih. Tapi kawina lain ka bangsa siluman. Kasaha ka bangsa manusia. Sabab anu bakal nurunkeun bangsa manusia. Wah ka tukang kopi. Da nyaho sorangan aing mah meureun pamajikan teh kabeh siluman wungkul. Ya pulang. Teu mimiti siluman monyet, siluman buaya, siluman ajak, siluman maung. Nepi ka siluman entok dikawin ku aing. Da manehla mereka kawin ulah jeung siluman entok sia. Aku naon tah? Naha jorok modal. Aing keur nyatu cecerot kena piring. Ngematak anak aing kabeh da siluman hungku pamajikan aing. Leres. Da aing teh hayang neangan ti awewe bangsa manusia. Awewe oge ketang aya kategori. Ya kategorina nya. Aya kategorina, aya awewe teh aya istri teh aya 4 kategori. Naon wae? Hiji istri padati. Istri padati bener. Dupi kadua istri japati. Katilu istri kunti. Kaopat istri sajati. Dupi istri padati teh kumaha? Mamane apa padati? Naon? Padati teh roda gorobag. Ta istri padati mah sagala ditarik kita mah. Rek barangka, rek runtah, rek kesik, rek semen, rek naon wae ditarik wae tah nu penting bayaran. Penting mah uang. Hasil. Nu penting cuan. Dupi istri japati, ta istri japati mah tingali japati. Kumaha aya dahareun kakaranya eueuh dahareun lingas. Jadi hartina ada uang abang disayang, tiada uang abang di Tendang. tuh nyerahun. Ya, leres. Temun aya nabeuk kakana bageun. Eueuh we nabeuk hanyung cunge hayu ning. Ka itu usaha koplok cenah. Anu katilu istri Kunti. Hari istri Kunti teh tah ieu mah istri teh bageur. Cicingna dinu poe. Berehana sagala digupai. Nu kieu mah nu penting duit. Tuh. Istri sajati, tah istri sajati menyaeta istri anu nyaah kadiri nyaah kasalaki bakti kahyang widi tetelat muji ka Gusti Nu Maha Suci ngalangkungan babakti diri kanu jadi salaki tak aing teh hayang ngabogaan istri anu sajati parantos aya calona geus aya parantos aya parantos sae urang mana urang Bojong lain urang Cibeuneur lain
urang marga baki lain, urang Citaman lain, Cipasung lain, Pasir Huut meni apa saudara dia ya apa Minang ka dieu sanes naon aya we tulisanna di handap dong dibejakeun babal dunya hoy ge ya urang mana aing teu hayang kawin ka urang dieu bosen ka urang mana hayang kawin ka urang luar negeri ka urang mana ieu teh istri teh urang luar negeri nyaeta urang negara Tirta Dahana kakasihna nyaeta Dewi Dahana Wati putrana Prabu Dahana Dewa Raja Negara Tirta Dahana Allah ieu nami teh tina dahana saudara wah turunan Kai Jati atanapi Abbasiyah lain atuh urang lamar we tah nyeta ieu teh teu bisa dilamar nah sing horeng lain aing ngungkul anu bikahayang ka Dewi Dahanawati nah saha ampi raja-raja di satatar madya desa ngalet ngengkeuy ngapanalet ngemat-ngemat jatang pinang ngalamar ka Dewi Dahanawati wis jeung solehahna uning ati mana salira aing apa teh Dewi Dahanawati sok live TikTok Sokomal. Atur aja tah kulantaran loba teuing anu ngalamar di negara Tirta Dahana kapaksa Prabu Dahana Dewa ngaluarkeun aturan naon teh nyaeta ngayakeun sayembara belabar kawat adu jago sayembara jadi saha-saha anu bisa ngelekeun jago sayembara bisa ngaboyong Dewi Dahanawati saha jagona teh pati negara saha nyaeta Dahana Sakti tina dahan deui wae Geus tina dahan deui wae. teu aya tina geutahna kitu tah Atanapi tina akarna. nya atanapi akar geus loba heureus ya lajeng tah pangna anjeun diging Cirlingi Cobi. miwarang kaula ngiring sayembara lain maksudna kaula marek mi HP ieu nagara di maksudna kumaha ngeureun Cobi kulon maksudna. kaula hayang menang sorangan sebab ieu urusan pribadi moal make apalatur nagara kaula marek ini ti ieu nagara kaula terik milu sayembara atuh kaula wae lain teu percaya kana wawasan anjeun ngan ceuk beja lamun menang sorangan masuk geuna sok pulen ka aing teh hayang menang sorangan sabab menang sorangan mah ada kepuasan tersendiri Ada manis-manisnya pokoknya. oh saya atuh pamik kitu carana mah iraha ayeuna waktuna aing mementa dijajab we nepi ka tapal wates nagara kaula menta pasukane saeutik ti oh saya mangga iraha beremiang ayeuna waktuna kaula rek lumampah nya tangga jugjug nagara Tirta Dahana ngiring sayembara belabar kawat adu jago siapkeun pasukan ti saek mangga rampung daud tutas pangantika katiga skantun pinara beral hamid kaula beral dawan oh mana dina entonya kuning abdi ini aya mah si anjing menireu wae anjing eta buuk si goblok mun aing mah dicukur sia teh mau nyukur mong ni nyukur ieu teh mode ngan urang mah mode Ngaplicing lah, Pak. naon mode itu menangap liing aduh menangap liing itu tuh tinggali make herna jeung kadieuna urang teh nyangtung make nyeli ku aing jeli tina naon tina iru Ai, geuleuh teh. geuleuh aji nya geuleuh ge nu penting mah
nu penting mah heuras Penting mengeras. Dia ngomong setiap menit itu, aduh teh ngomong-ngomong ai. Nah, aing ngomong kieu teh ngarugikeun maneh. Rupna pedet. Aing mah sanajan ngomong kieu mah disyukurkeun. Disyukurkeun kumaha nya disyukurkeun urang mah. Syukur we eta. Sanajan aing ngomong kieu inung kieu nu penting hirup. Hirup. Yang di badan maneh beungeut inung ngomong non mah tapi modal. Bayangkeun ku sia keur nahaun. Dia mah ngahina we jeung kontrak lain hirup saumur-umur. Bila balik tengengeun anjing kitu. Geus atuh teh geus tong kitu wae tidak hampura urang teh ieu hampura urang mah mulah hendak hampura kumaha. Teh kasa-kasa ngahina teh goblok. Datang itu dihina, datang ieu dihina, datang aing dihina. Batur mah cicing, aing mah moal cicing, moal sia moal. Emangna aing sieun kumaha? Aing mah sesaga, aing mah nyerenteng. Sok. Geus. Geus. Tengeun, penting si eta lah. Bina-bina deui ge teh. Yang itu penget tinggal muning nih teh. Baru deui aing juga muning sia juga bebek. Dia anjing. Naon baulak? Ngaranna. Da ngaranna mung. Aing juga muning sia juga bebek. Dia mung. Nama kayak mung. Ha bebek. Mung. Nah makanya mau jemput bebek sih teh. Dengekeun ku sia ngomong. Lamun aing nyebut eta ibu-ibu ngaranna ka aing. Kumaha? Nah, apaan dia mah normal. Apaan aing mah beda. Beda kumaha bebek. Mung. Ha bebek. Mung obong. Maksa sih mah. Sok deja ap epe ak bebek. Sok ap epe ak bebek. Sok jajar luas. Sok cing luas. Ap epe eme ap geus anjing geus karti bahaya sia cek aing tahu anjing gitu.